Para mitra sadaya mangga dongeng urang teraskeun Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu judulna Neangan Bapa karangan Kileksa. Kade ulah lali para mitra subscribe sareng locengna nya kitu tah. Subscribe sareng locengna ditoel para wargi do subscribe kanggo Mangjaya official locengna kanggo mitra. Kalayan atas nami kru ti Mangjaya official sareng admin Mangjaya ngaturkeun nuhun para mitra rebu nuhun laksa ketika bingahan janten ieu para mitra dongeng-dongeng Mangjaya di Mangjaya official ieu para mitra anu mana Mangjaya ku anjeun parantos kenging hak paten para mitra hak paten di departemen HAM gitu nya hukum sareng HAM gitu nya para mitra buka bagian HAM atau ieu lebetna ieu hak paten lah pokoknya ieu urusan kararieu para mitra kapungkur mah hijinya gitu nya ka departemen hukum diurusna teh para wargi atuh dugi ka kenging naon teh hak patenna yen dongeng Mangjaya sapertos kieu ngintutkeun Mangjaya ge ieu naon teh suanten Mangjaya ka ditu ngintutkeun para mitra ka ieu ka Direktorat Hak Paten gitu para wargi kitu diandawisna nya mangga nyangakeun para wargi dongeng judulna Neangan Bapa karangan Kileksa ayeuna nincak bagian ka-44 wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pang beberat mana. Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Neangan Bapa. Ieu dongeng karya Kileksa ayeuna nincak bagian ka-44. Kumaha salajengna para mitra lalakon buldani sapara kanca dina ngoning rancanana rek numpes Akisura. Mangga urang teraskeun hanca ieu dongeng etang-etang hiburan pang beberah mana. Mangjaya sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun carios nyambung judulna Neangan Bapa karya Kileksa dina bagian ka-40. Para mitra kaum dangu das lanjeng kope pating rarenghap dina uteukna masing-masing kasawang pageto bakal adu hareupan jeung musuh nu kasebut Akisura tea. Imah di imah namah kungsi diranjah malah mah kungsi ngacak eusi dapur sagala. Geus kitu mah perung ngawadul kanu teu puguh sempal guyon gogonjakan, silih poyok bobodoran, suka seuri babanyolan, ari panon poe beuki antel kana embun-embunan gunung nu akhirna surup mubus ka tukangeun gunung. Dijajabkeun ku recetna sora manuk, reangna sora tongeret. Tungtungna repeuting koreak di sarada, heulang hingkik patembalan lonok jeung lok-lok patarik-tarik. Mata keung jeung geuman tapi buldani jeung baturna nu duaan teu ieu ngarasa sieun da geus biasa hirup dina kaayaan kitu. Kacaturkeun isukna sakumaha geus dibadamikeun. Wanci sariak layung geus saged pakarang taya nu tingaleun. Saringset pageuh iket carincing pageuh kancing siap sadia pikeun ngajorag musuh. Bareng jeung meberna jangjang peuting buldani jeung baturna mimiti ngalengka. Ninggalkeun imah ngajugjug ka patempatan Akisura nu leumpang dijajabkeun ku sora gaang dipirig ku sora jangkrik diantir ku angin peuting nu ngahilibir. Langit rada angkeub atuh taya bentang nu tembong bet kawas nu sungkan. Teu hayang nyaksian tilu jalma nu niat jahat mung nenjo umat manusa nu silih kakalahkeun. Silih petik ati, silih petik pati, silih ala nyawa. Miangna tilu durjana jalma jahat goreng hate disaksian ku poekna peuting. Dijajabkeun ku sora-sora nu pikasieun. Anehna manuk tua wijeng gagak oge teu daek hees di sarada kawas mere kila-kila. Cungungung anjing babaung ditema ku sora koreak jeung manuk juri. Peuting eta asa mata keung jeung geuman mata koream rumingkang mata seunggah lumampa. Hawa keung tembus kana wewengkon imah Akisura. Malah kadengesit uncuing jeung tuweuh patemalan cihcir milung nyiwud ngaririweuh kanu keur keung. Harita Akisura jeung murid-muridna keur ngariung di tengah imah. Keur ngaguar hiji riwayat ngeunaan asal muasal aya manusia di dunya. Asal muasalna Nabi Adam nepi ka ngumbara ka alam dunya. Ieu riwayat ngahaja dipedar ku Akisura pikeun ngandalkeun rasa duduluran nu aya dina jiwa murid-muridna.
Sangkan leuwihnya ngaku dulu rekapa pada manusia. Sabab najan beda bapa beda indung misah lembur jeung runayan. Ari dijujut nepi kaluhur mah tetep saturunan kene. Kitu maksud Aki Sura nu matak ngahaja medar eta riwayat. Tapi samemeh riwayat tamat Nyi Saerah beda rasa. Nu memang ngaseukeut pisan perasaan geus bisa nangkep hiji rasa nu matak ngageterkeun kana batin jeung jiwana. Aki, abdi mah menikeung hate pating seredet, jajantung ratug asa teu puguh rarasaan. Ieu teh kila-kila naon nya Aki? Eta cobi dangukeun tara-tara ti sasari. Manuk tuwa bet disadawayah kieu, kitu ceuk Nyi Saerah. Muhun ki abdi ge nguping, ceuk Anggara. Teu kudu loba pikiran ujang da geus biasana di dieu mah. Manuk teu bawa ge cara manusia sok ngalinur. Jadi mun disadawayah kieu kaasup kada ngalinur. Teu kudu dipake sieun nu kitu mah. Temal Aki Sura kawas teu malire. Pok bani milu ngomong. Daleres ki abdi ge nguping sora nu aneh teh. Nu teu biasa di sasarina, geura dangukeun eta suara anjing babaung. Bet meni jentre asa caket jabasit uncuing patemalan. Pada kila-kila naonnya. Nyan. Sareukeut boga ceuli teh alus, syukur ari kitu mah. Keun bae ulah dipikiran. Geura urang tuluykeun ngagua riwayat Nabi Adam ngarah hidup ngarti kana kahirupan dunya. Ai, nepi ka mana tadi teh Aki teh ngamamendar riwayat teh. Asa teu puguh tadi maki langkung saya wangsul dewe kana jejerannya carios sawios garis ageungna we ki ceuk Anggara nyaho atuh kieu geura. Ari ceuk sakaweul madunya teh dieusi ku jin mimitina mah. Eta jin kalakuanana kasar jeung bandel. Mineng ngaruksak eusining bumi. Nya Allah teh ngajadikeun manusia nyatana Adam. Manusia teh diciptakeun ku Allah mah lengkep, sampurna tur mulia. Pangna disebutkeun mulia, kahiji wujud sampurna, kaduana dibere akal jeung pikiran. Tah kulantaran kitu, para malaikat jeung iblis diparentah pikeun nyembah ka Adam. Saharita para malaikat mawujudna sujud ka Adam teh. Iwati ka Adam, iwati iblis nu henteu. Manehna sombong jeung takabur mung sujud ka Adam. Ari sabab boga rasa yen manehna leuwih mulia dumeh lijieun tina seuneu. Ku ayana kitu Allah benu teras iblis diusir saharita sina indit ka bumi atawa ka dunya. Ku bandel-bandelna iblis barudak. Sakitu di benuan teh masih kene loba pamenta. Pokona teh kahiji menta panjang umur, kadua menta idin rek ngagoda anak incu Adam nepi ka akhir zaman. Ku Allah liilinan ngan manusia nyatana Adam dibere pakarang anu mangrupa akal. Geus kitu mah turun we iblis teh ka bumi. Nepi ka ayeuna ngunak-ngunak mika ceuceub ka Adam. Terus metakeun akal tarekah pikeun ngagoda Adam nu harita dipernahkeun di surga. Waktu di surga Adam teh keungan sorangan. Nya ngajukeun pamunut ka Allah sangkan dibere pibatureun jelege Siti Hawa nu diciptakeun tina iga Adam. Tah di dinya mimitina aya celah-celah pijalaneun iblis geusan ngagoda Adam. Diolo, ditipu, ditarekahan sangkan Adam ngarempak cegahan Allah. Nu akhirna kagoda ku cara ngalabuah kholdi teh. Akhirna Adam diturunkeun ka bumi minangka hukuman pikeun milampah salah. Tapi aya bedana jeung iblis, Adam mah teu ngarasula, teu ngunek-ngunek. Malah mah ngarasa kaduhung sagede gunung rumasa geus boga salah. Sarta tobat ka Allah nu akhirna dihampura ku Allah. Sarta dunya dicaangkeun tuluy turun malaikat. Mawa wahyu ti Allah nu saterusna Adam diangkat. Jadi nabi jeung rasul sababoga tugas pikeun ngajak ka anak incuna sangkan ibadah jeung nyembah ka Allah. Atuh sajabati kitu diangkat jadi khalifah nu hartina kudu ngajaga bumi sangkan ulah ruksak jeung ancur ku pamolah jin jeung manusia. Tegasna mah ulah nyieun karuksakan di alam dunya kitu tah. Tapi nya kitu barudak.
Apaan tadi geges dicaritakeun yen iblis teh boga wewenang pikeun ngagoda anak incu Adam. Sangkan ingkar tina tugas nu utama, ngabalieur ti Allah, mung nyembah jeung taat ka Allah. Nu akhirna turunan Nabi Adam nu mungaran, pangheulana digoda jeung kagoda ku iblis. Nyatana Qabil teh nu geus tega maehan adina nu ngaran Habil. Tah ti harita anak incu Nabi Adam jadi dua golongan. Aya nu bener-bener taat ka Allah, aya oge nu milu jadi balad iblis. Sarta setan-setan mimiti marakayangan pagaliwota jeung kahirupan manusia. Tug nepi ka danget ayeuna. Ceuk Aki Sura eureun heula nyaritana, kop kana wadah cai regot minum. Kekeki abdi mah rada teu ngartos naon bentena setan sareng iblis. Anggara Daria nanya, ari iblis teh rajana setan, gegedugna setan. Sedengkeun setan mah tentara iblis atawa anak buah iblis. Setan nu ngaganggu ka manusia aya dua rupa, nyaeta setan jin jeung setan manusia. Nu salawasna ngagoda jeung ngaganggu ka manusia nu rek tuhu jeung taat ka Allah. Jawab Aki Sura tanes. Naon hartosna setan ki? Ari setan teh hartina mah purah ngaganggu. Jadi sing saha bae anu sok ngaganggu ka manusia eta teh setan ngaranna. Jirimna mah rek jin, rek manusia, sarua bae ngaranna mah setan. Pan geus jelas dina kateranganna oge. Minal jinnati wanas, hartina setan jin jeung setan manusia. Eta teh setan-setan tentara iblis kitu ta ujang. Pantes atuh pamikitu mah. Paingan leuwih pisan manusia nu kababari kagoda ku setan. Sabab setan mah lemes jeung lantip, komo lamun setan jirimna manusia. Alah, teu asa ngobrol jeung setan nya ki, cek Anggara bari ungut-ungutan. Tah kulantaran kitu. Mangka hade masing waspada. Dina sagala rupa tindak tanduk rengkak paripolah dina tinakan kudu apik. Kudu eling ka Allah, kudu muntang ka Allah. Pek ucapkeun abdi nyalindung ka Allah tina godaan setan nu dilaknat. Insyaallah pikeun jalma nu eling ka Allah mah bari ngagunakeun akalna tinang tu bakal salamet tina godaan setan. Ceuk Aki Sura beuki Daria. Mepelingan ka muridna sangkan waspada hirupna. Sabab sarengkak saparipolah teu boleh ditutur-tutur ku setan nu rek ngagoda. Aki abdi ngartos ayeuna mayan hirup jalma teh teu leupas tina gogoda. Nanging aya taroskeun dupi jin teh kumaha tata kahirupanana ki? Ceuk Nyi Saera. Ku Aki rek dijentrekeun. Ari jin teh salah sahiji makhluk pangeran, kawajibanana sarua jeung manusia. Nyatana kudu ibadah ka Allah. Sakumaha ceuk katerangan? Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Nu hartina walau alam bimurodi jeung samata-mata kami nyiptakeun jin jeung manusia iwa ti kudu ibadah ka kami. Kitu dawuhan Allah teh barudak. Jadi jelas jin teh aya sarta kawajibanana sarua jeung manusia. Tapi nya kitu jin oge teh luput tina godaan iblis. Nu akhirna jin oge aya dua rupa. Aya jin Islam nu bener-bener taat kana parentah Allah. Aya jin nu ingkar tina kawajibanana disebut jin kafir. Nya ieu pisan nu jadi tentara iblis teh. Ari tata kahirupanana teu beda jeung manusia. Jin oge boga nagara, boga lembur pamatuhan, boga pamimpin, boga turunan. Keuna ku maot, keuna ku gering. Kudu barang dahar jeung boga kasusah cara manusia. Ngan bedana saeutik. Ari jin mah sifatna goib alias teu kaciri ku panon lahir. Sarta teu bisa dirampak ku leungeun lahir. Ari manusia mah dohir, kaciri. Jungkiringna karampak raga badagna. Bedana nu sejen, ari jin mah teu bisa jadi imam. Ari manusia mah bisa jadi imam dina salat. Tah di dieu geus kaciri punjulna manusia. Lantaran manusia dijieun khalifah ku Allah, dipapancenan sangkan ngalanggengkeun alam jeung lingkungan, dicarampikeun ngayakeun karuksakan di alam dunia. Dah kitu tah Nyai. Aki Sura neuteub ka Nyi Saerah.
Atunyi sairah ungut-ungutan pangnananyakeun kitu pedah inget kana pangalaman anggara nukung singanjang kana garajin sarta tepung pisan jeung bangsa jin mimiti nama Nyi Sairah teu pati percaya lantaran jin teh dianggap ukur dina dongeng wungkul. Kahartos pami kitu mah aki janten jin teh leres-leres aya. Is atunya pungguh Nyai. Malah pikeun jalma nu iman ka Allah wajib percaya kana ayana jin sabab makhluk Allah teh rupa-rupa. Lain ngan ukur manusia jeung alam nu dicicingan ku urang wungkul tapi aya ge makhluk-makhluk nu sifatna goib nyaeta sabangsa jin, malaikat, iblis jeung angin. Oh, angin teh gaib kitu aki? Nya gaib atuh cik ilikan kumaha jirimna ari angin. Teu katingal ki, sok rampa. Teu karampa ki, ari hidep percaya ayana angin. Percanteng pisan, jelas angin ge kasebut goib. Aya tapi teu kaciri. Teu karampa nu aya ukur tanda-tandana dang daunan pating aroyag. Eta teh cirina angin teh aya sabab angin ngadupakan tatangkalan. Tah jin jeung malaikat get aya tapi panon jeung dengan lahir teu bisa ngabuktikeun da urang mah sifatna dohir. Tapi yakin ayana sarta hate kudu percaya. Kunaon ngudagna? Ulah diudag ku akal tapi kudu diudag ku kaimanan. Ari iman ayana di manusia nu boga akal tah kitu Nyai. Muhun kahartos atuh ari kitu mah aki nanging kumaha upami urang wawuh sareng jin hamoal naon-naon. Nya moal aya salahna wawuh jeung jin mah. Alus we nu aya. Sabab jadi loba baraya dasar wa makhluk Allah. Tapi kade ulah kasilih ku junti jati kasilih ku junti. Da urang teh boga dulur nu sajati nyatana papada turunan Nabi Adam jeung Siti Hawa. Dulur nu tangtu anak incu Adam nu iman ka Allah. Sakumaha ceuk katerangan innamal mu'minun ikhwatun. Sanya-nyana jalma-jalma nu ariman teh dulur. Mana komo mun diberi kana dijujut nepi ka Nabi Adam jelas urang teh saturunan kene. Turunan Nabi Adam. Tapi najan kitu oge taya salahna mun wawuh jeung jin ngan kade ulah salah tujuan. Ulah boga pikiran nu lain-lain jin teh sarua makhluk Allah ulah dipigusti. Da manehna ge gaib lain sakti. Tapi memang kitu kadarti pangeran nu mulia mah tetep manusia. Manusia nu iman jeung takwa ka Allah. Upami kitu mah abdi ge moal naon-naon boga anak buah jin atuh pangitanya ki ceuk Anggara milu nimbrung. Ya eueuh salahna. Ari kuat mangan kahade ulah eleh ku bangsa jin. Da manusia mah leuwih mulia ngan umat ulah kena boga rasa mulia tuluy somong. Dina laku lampah sakarep ingsun ulah ujang ulah. Nuhun ki nuhun kahartos pisan ceuk Anggara manehna bunga. Lantaran ingat yen manusia boga kawabuhan nyatana dulja jeung dulji. Sapunten, manehanna boga kawabuhan boga dulja jeung dulji, papatih jin anu geus taluk teh. Para mitra kaum dangu, kaayaan beuki peuting di pipir imah reang sora gaang jeung sora jangkrik. Patemalan taya reureuhna ti kajauhan kadenge sora anjing nu babaung. Didenge-denge bet mata keueung. Ari Bani jeung Satar ukur ngaharuleng bari ngabandungan obrolan antara Aki Sura jeung muridna. Maranehna macan bisa tepi kadinya mikirna teh rumah sadeet keneh pangabaruhna. Can aya dadasar ngeunaan kahirupan nu kitu. Tapi kaasup untung sabab eling pakokolot dibere hidayah ku Allah. Make bisa babalik pikir boga kahayang pikeun ngulik ilmu pangabaruh nu aya pakuat pakaitna jeung bag-bagan agama. Sabada ngabandungan obrolan bieu beuki karasa. Yen dirina leutik, lemah, taya daya, awak anu ngabagu gobog asa taya hartina. Malah mun dibandingkeun jeung ilmu Aki Sura, mana komun eling kana kakawasaan Allah geus lain caturkeuneun bedana. Ki, abdi ge bet kabita ku hoyong wawuh sareng jin, ceuk Satar kituna teh bari ngareret ka Aki Sura. Tapi memeh Aki Sura nemalan geus pokman teu ditempas ku Bani. Wah, si Mas Satar paling ge modolan meureun. Tepung jeung jin teh lah. Alah, modolan maneh sia malah. Mending cara dewek we cicing. Mending ku sirikanya.
Sekekan pisan man bani. Satar ngadilak semua amek ari bani ukurnya renge pok deui nema. Alah, puguh maneh mah sirikan. Jangan ngababujeng jinder hayang pipilueun. Lain sirik anu kitu, cek bani. Lain sirik nu kitu mah bani. Aya kahayang cing atuh mikir. Kudu bisa ngabedakeun antara sirik jeung hayang maju. Cing gunakeun atuh utek teh. Satar ngusap tarang ari bani kalah ngagak-gak tuluy nepakan ping-ping bari ngahehe. Nah, kalah nyeng sirikeun sia cing jawab. Jawabna kieu. Cing cangkling manuk cingleung ceneten plos ka kolong bapa sat bulan nang cek bani ngisen para mitra. Geus bisa neguh leungeun satar pasti ngalayang kana pipina. Satar menikah kerot panon bunceli. Waduh, ki kumaha hukumna ieu jalma jiga si bani nya. Kaasup jelema naon anu kieu jigana ieu? Pantas mun dipake parab jin teh nya. Cek satar bakat ku jengkel. Ish. Ulah sok ka mana wae nyarita teh ujang. Jamak sakitu mah banyo jeung babaturan ayeuna mah kieu geura dengekeun ku sadarea. Jep opat murid asa akib sura teh. Harita para mitra satar jeung bani teu wani heureuy deui. Geus puguheun Anggara jeung Nyi Saerah memenit tenget ngabandungan guruna bisi aya piwejang nu teu kaharti. Ari kawajiban aki teh tereh rengse. Ilmu nu aya di aki hampir koredas geus taplok ka Nyi Saerah jeung Jang Anggara. Ngan pikeun bani jeung satar wayahna rada lat sabab dadasar nu aya di diri hidup handap keneh. Tah kulantaran kitu bisi isuk baring supagi aya kajadian nu teu dipiharep aki moal pipilueun. Prak masrahkeun ka Anggara jeung ka Nyi Saerah bantu ku bani jeung satar. Sabab nurutkeun perhitungan aki ari keur ngalawan si Buldani wae mah asana mah geus cukup teu kudu jeung aki. Ngan pikeun ngalawanan Ki Burani aki moal cicingeun. Najan nya ilmu aki teu saimbang jeung ilmu manehna, tapi moal kumeok memeh dipaco. Mati-mati eleh ge hayang ngalawan heula, tah kitu ujang oge nyai. Ki abdi sanggem ngalaksanakeun eta amanat, insyaallah abdi bade soson-soson numpes jalmi nu jahat. Ceuk Anggara geus teu sabar. Syukur. Eta pisan nu dipiharep ku aki oge. Tapi aya hiji anu hal nu kudu diingetkeun ku hideuk. Aki teh ngaberatkeun ka Jang Anggara amanat inung bapa Nyi Erah wayahna bantuan ku hideuk. Pangeangankeun anu mateni anak aki mun bisa mah sadarkeun, mun teu bisa beresan bisi nepi ka sepa kasakitna, bisi nambahan korban sejen tah kitu. Saha teh aki nya moal salah deui tang tu nu mergasa anak aki teh anak buah Ki Burani. Ngan aki mah teu bisa nangtukeun. Nah saha manusia teh ngaranna? Teangan bae ku hidep engke ge moal burung kapangi. Abdi apal kana rupina mah ngan teu terang ngaranna. Ceuk Nyi Saerah da kungsi Nyo Si Durjana basa tas mergasa kolotna. Tah geuning aya wewengan. Anak itu mah hidup teh kudu babarengan ngarah bisa silih pihapekeun diri. Aki percaya Jang Angga mah bakal ngasuh incu aki mihape lahir batin ujang. Anggara ngahuleng ngadenge kitu mah. Lain teu narima kana kapercayaan aki sura ngan asa berat tanggung jawabna. Teu karasa manehna ngahuleng bari ngarahu. Tapi kitu ge mun hidup ridho ari henteu mah moal maksa aki oge. Ceuk aki sura surti geus apal kana riukna jalma. Kepeg Anggara ngarenjag gancang cengkat deui bari nemalan. Ki abdi sanggem nanging kapaksa Nyi Erah teh kedah dibantun ngalalana. Margi ti kapungkur ge abdi teh tos disanggemkeun. Abdi nuju ngalalana milarian pun bapa. Nya taya bayana ujang dibawa ngalalana oge itung-itung neangan pangalaman. Iraha abdi tiasa mios. Isukan ge geura miang pek gunakeun ilmu ti aki pikeun numpes nu jahat, pikeun anjeurkeun kaadilan. Mangga Ki Anggara bungah geus diidinan pikeun ninggalkeun eta tempat. Rek nuluykeun lalampahanana, neangan nu jadi bapa malah mah aya onjoyna ayeuna kudu neangan nu mateni indung bapana Nyi Erah. Abdi deui nya kinya, ceuk Nyi Saerah. Nyajung jeung hidup bareng duaan cumponan pamenta indung hidup. Teangan si Durjana sing nepi ka beunang.
Mangaki nyisaerah bungaheun lantaran geus lila di dagoan, geus hayang gerebral miang neangan nu jahatna. Para mitra kaum dangu, ari Satar jeung Bani diputuskeun yen rek diwarah ku Aki Sura moal waka dilepaskeun. Satungtung tacan masagi memang ari dina ilmu bela diri mah bubuhan geus aya dasar babari pisan terapna. Tapi dina urusan perilaku masih keneh perlu gemblengan. Sangkan bener-bener jadi jalma nu gede tanggung jawabna dina nanjeurkeun keadilan. Kitu putusan Aki Sura peuting eta tuluy dipungkas sarere arasup ka tempat sarena sewang-sewang. Di imah Aki Sura jempling malah cempor ge ngahaja di pareuman. Ngirit minyak atuh ceuk ata kaciri ti luar teh poe meredong jiga imah kosong sedengkeun jangkrik teu eureun-eureun. Di sadapa teh malanjeng baturna ti kajauhan kadenge sadak kutuk keur ngintip lauk. Dina kaayaan kitu kuloneun imah Aki Sura dina rungkun nu hieum anu aya pating jaringkang. Ngalemeng hideung pating kodomang patutur-tutur. Reg eureun dinu buni ngariung tiluan bari teu kadenge sorana. Horeng eta teh Buldani jeung baladna nu geus tepi kana wewengkon imah Aki Sura. Nu ngahaja rek niat jahat, rek ngabinasa Aki Sura, nu dianggap cucuk rungkang nu baris ngagokan kana laku lampahna. Kak, mun Aki Sura geus paeh, geus bolak-balik deui ka imah, Kak. Cicing di dieu betah kuring mah ye loba papalakan, karingala ye. Ceuk Kope bari mencerong kana palebah imah Aki Sura nu ngalemeng hideung. Wah, sia mana naonan ngajerog di dieu. Babari teuing kapanggih musuh, muati berahes mending di imah akang. Goreng-goreng ge buni moal inu manggihan, ceuk Buldani. Bari nagrek naon babetah di dieu atuh ka matak-matak cilaka. Bakal kapanggih ku musuh. Hayang boga papalakan mah ringkir we atuh nu aya di dieu, pindahkeun ka ditu, ceuk Daslan. Puguh datang ka Saledri tuh nyaah tuh. Maneh sok mah iwal wae lah. Nah, make mah hiwa, jeruk ala binihna, bidang bawa binihna, hayang bawa binihna, sakur leupi ka hayang kumaneh bawa binihna. Tuluy pelakeun di ditu pan beres, ceuk Daslam pepeta. Ari imah Aki Sura dibawa ge. Binihna deh, saguan ku sia kolomo sakalian. Daslam jebi tapi teu kaciri da poe. Bagus kan Neng. Kemana wae ngomong teh cicing ulah kemana wae. Saya nu ngadengeun, tu teh nyo. Imah Aki Sura geus cakueum pikasieun. Hiji ciri yang isukan nu bogana baris perdaya, ceuk Buldani bari nunjuk ka palebah imah Aki Sura. Rek dipayahan we si Sura teh kita. Nyapodaran geus ngeunah dagingna. Paling ge butuh kulitna keur bedung. Ceuk Buldani semunga hina ka Aki Sura nganggap sato. Harita para mitra kadenge sora cihcir dina rungkun haur kebegrei bulu punduk Kope Muridin. Manehna inget kana kajadian nu geus kaliwat basa baladna rek paeh kungsi ngadenge heula cihcir. Walah, dan cihcir euy, Kope ngeleper teuing kunaon. Jajantung ngadak-ngadak ratug hate pating sarebelak teu puguh rarasaan. Nah, becieun teuing ku cihcir pila kadar simut eta mah. Cocok ge modar, Daslan teu pati mirosea. Ih, belegug si lain mah. Pira ko podeui kana lalakon nu geus kaliwat, basa si butak teh pae. Basa si butak rek pae geuning harita teh diajak ngaron ngagarong di Cirangkong. Tah keur kieu euy keur ngintip nu boga imah cicir di sada. Pan teu kungsi dua jam manehna pae aya nu ngade. Cep Daslan jempe. Manehna teu ngomong deui inget kana naon-naon nu dicaritakeun bieu ku Kope. Memang bener kitu cicir dipake ciciren pedah geus kabuktian kaalaman ku manehna. Teu kudu ariwang. Cicir mah di mana aya euy. Mustahil aya cicir bisa maehan manusia. Beungeus lah. Pergi lagi montong ka mana wae ngomong teh. Si mata keureun dasar pan. Ceuk Buldani manehna mah teu sieun teu sing angger bae sabiasana. Tapi ka sajabana ti saudara cicir teh puting tadi kuring ngimpi. Dina impian asa keueung asa eueuh batur ka. Asa misah ngan sorangan we kitu. Ah, kemang hees ngimpi mah alias riwan. Tapi kan nepi ka ayeuna inget wae harita teh. Tuin udah datang tapi ngan sakolepat. Dina hitungan si Kope ngaliwat tapi teu nemongan beungeutna, noyod we leumpang. Dicalukan teu nemalan, beuki lila beuki jauh. Nya kuring teh dicalukan ku kuring teh nya. Tapi keukeuh we teu nemalan malah teu ngareret-ret acan tak kitu Kang. Daslan kapangaruhan ku impian, malah harita kacipta keneh para mitra. Mun maneh percaya kana impian naon alamatna? Buldani jiga nu hayang muji ka Daslan. Kope olokok jajantung ratung.
Ari cekolot mah mun ngimpi kitu teh rek indit sarta moal balik deui selawasna bakal papisah jeung urang. Wah, waduh, gedebul Rahul. Teu percaya deh kah? Buldani jebi. Nyaan teu percayaeun kana alamat nu datangna tina impian. Yalah kajeun ari teu percaya mah tapi kumaha ari raresaan maneh pe? Ya daslan ngareret ka kope. Nu keur nyarane kana batu beungeutna kahieuman ku daun honye. Lah, teu kena teh deka euy asa deukeut kana pipaeheun mun meunang malah nawar balik we moal pipilueun nempuh musuh. Naon sia? Anak kitu mah khianat ka dewek. Sigana alamat tina impian jeung surat cicir bakal jadi kenyataan. Dipodaran sia ku dewek. Serepet Buldani ngalugas pedog. Rek dipake nigas beheung kope. Puguh kope reuwaseun mun beurang mah beungeutna bakal katarapias tina awahing ku sieun-sieunna. Ari daslan ngahalangan bari nyarita pok. Ulah kitu Kang. Ulah kitu sing eling ieu teh. Na yeura dewek ero. Ti tadi ge eling dewek mah. Maksudnya ulah kabawa ku sakaba-kaba. Nganggap nu kasurupan ka aing. Eling dewek mah deuleu. Lain kitu lain ieu mah. Hayang aman ulah rek luluasan. Ulah rek menetega ka si kope. Bisi kaduhung jagana sing sabar atuh sok ngalajur nafsu ngumara-mara. Teungeuna dewek mah. Ngadeng anak buah ibis puri. Jeung tibatan mundur leuwih hade dipodaran ku aing. Sabab dewek tanggung jawab. Buldani murang maring. Kang, lain kitu maksud teh. Tadi ge mun geus meunang nawar kitu nyari teu weunang mah. Apa boleh buat rek ngeureuyeuh we kuring mah da ongko. Sieun kumaha bisa dipake tumal guha. Cek si kope ngadegdeg. Jadi rek eling sia nya. Taat ka dewek. Kang. Temalna deui bari jeung ratug jajantungna. Manggeus. Tong babacot. Ayo hees. Isua digaingkeun ku dewek. Langsung nempuh musuh rek ngalider. Ulah sieun ku bati, kudu taat kana parentah. Sok hees. Daslan jeung kope teu ngomong deui tuluy nyarane kana batu. Reupeurem cari cangkas jeung ciang-ciang rame patemalan. Angin peuting ngahiliwir nebak kana dangdaunan aroyag pating arulang. Lila jempe najan hatena tagibur akhirna mah teu burung sarare tibra. Teu sieun dicocok kala, teu sieun dicocok langir, sare nyarane kana batu diiuhan kurungkun honye mung hanjakal waktosna seep. Rupina duwi ka dieu bae heula. Mangga kasuguri kaum danung Mang Jaya ngahaturkeun wilujeng kantun bae permios.